Cepot. Naon tak Kang? Salah. Ulah kaget cepot. Syah. Siapa urut itu? Bisa jadi. Beda ulah gitu apa urut mah? Nya. Ulah kaget ieu kaulan narada cot. Bener. Wah, Pak, Jang. Aya narada, Pak. Narada naon? Narada gelo. Eta mah narada bleguk cenah. Dewa aja deh. nya dewa. Ketinggalan nama. Lu. Oh, dewa dulu sia. Ini Gusti aya naon dulu? Ulah kaget cepot. Datang teman. Datang teman. Dulu. Oh, desan. Ewo pakuling ingan rana. Pakuling rana. Geningan di daya dewa Pak, Jang. Tingali paya dewa Pak. Bapak mana dia? Mohon kan. Ari Arjuna di mana? Itu Yoyo. Cimbalek Jang, Cimbalek. Aing teh keur pusing teh. Sidaria Kang. Aya anak. Gadeng. Sete. Panuju. Kakolot nepi ka kitu sete. Apa jeung anak masih ada? Aduh, Cecerowokan wae dalin gadis bapak teh. parawan lain. Bos duduk mencet puting we. Si kurang ajar kemana karep di ngomong teh keplok. Wani luas. Padung apa? Sembaho ngarcana maya nun. Ulah nuhun Kang Semar. Diabdi oge kan. Sembah hong na deh. Arcana maya eta sembah ngarcana menyik. Arca menyik deh. Sembah hong. Hong le. Nun. Geus sabargus hati kaulah. Geningan salera sumping ke bade naon umawi ka Semar. Kaulah teh bade ongkap ieu tengah hajat nepangan Arjuna. Maksudna bade masakeun hiji pusaka nanging aya kejadian. Kajantenan kumaha nun? Saena urang deui ke Arjuna. Oh sae mangga. Jang kan. Duduhkeun jalan aja. Naon teh? Duduhkeun jalan dunungan. Ieu kasepuhan dewa duduhkeun jalan bieuh linglung. Oh sae atuh gelan. Wedding lan, sok mah. Kamana cepot? Ieu ka kiri lan. Terakhirnya. Nah kepecilingan, mun lebih hengki heula. Sia, kana geus kedap. Eta kusumari. Ya. Kaken ca si kurang ajar. Nah, sate. Mun nepi-nepina ku aing deui teh si ngajar teh. Nepi-nepina teh. Sia kumaha sia teh? Naon? Duduhkeun jalan ka kalinglung, poho deui da poe kitu. Nepi ka kitu diandalkeun teh sia teh. Nepi ka teu bisa dipercaya. Bisa aing nunulit mah bisa ngabdi sok. Oh, nya. Deudeuh teuing parantos alami hampir sataun nu. Arjuna.
waras makaling jati itu makaling waras oya lembutan nu jauh cunuk mangang data sager aja lilir yang meruangun kayang ngimpen sare sakedapan lilir yang meruangun kayang ngimpen sare sakedapan Mahongarasana maya kaunyuk eya nuhun kasep deningan sumping salira kaya patempatan pangapunten we kaula teh desa seyogian nusa itu ngahaja ieu teh kasep Arjuna eyang longkap ka dieu teh yen nedelakeun bade masrakeun hiji pusaka bikin jalan keluar hidup dengan kali hari-hari nyata jabang tutuka aing garana pusaka teh konta basma nanging ieu pakarak teh aya di eyang margi kejadian anu tumiba nu karanapan eyang kasih maksana naon maksana korek masyarakat tapi eueuh kumaha teh tebuseun kumaha ceole atawa nu mata ai datangna ka dieu eyang teh di isuk-isuk datangna ka ieu dunya maksud eyang ngabantu hiji pusaka konta basma rek dipasrahkeun ka Arjuna nanging di perjalanan aya hiji jajaka tatapa puasa ngaranna teh Aradea ai ditempo teh ku eyang saribak jeung hidup josong we eyang teh masrahkeun ku eyang teh ditanyakeun da ngomong eyang teh amanah wasiat ieu pusaka omat dipakena sakali jeung ieu mah ulah dinjem ka batur bujang hingga dinyoga batur ditempokeun kitu meunang kitu cek eyang ai dibere jo lumpat ka budak dituturkeun ku eyang teh ditaeureun ngakukeun Aradea dipenta balik teh kalakah kitu kakak kitu kakak demikeun lir ibarat budak-budak kucing paribasana hese rek beunangna jadi lamun teh eyang pasti jeung Aradea yakin bakal nultukeun bawa Komaran jadi dewa kitu aduh si Aradea upama teu lepat mah anak kusir diasir eta pisan wayana ku hidup wayana cokot deui eta pusaka konta basma pikeun ngeuteuk tali ari-arina jaga ora kapinuga palimana palih kidul kasep dawuh timbalan permios eyang bral turun ke jang lan buturkeun saya Pak Desya bro ari babatok sia teh kumaha kalau kaki itu sing aku semar godong masalah teuing saya kudu teh usaha geus hampir sataun kali-kali ayeuna rek hadiahna dibikeun kakak salah sok teh babatok teh kawas lain dewa teh ngakan ngajibut lain teh ih kakak semar takdir itu bisa dipungkir karena lain masalah takdir peledu tahu deuk si lain Kang ieu kajadian teh kulantaran bisa warga Manik Loka teh ke aya kajadian yen ayana hiji raja ti negara Geling Wesi rek ngeuneuk warga urusan sia mah
Gempar urusan sia tenah teu bisa ngabedakeun. Batok deui sia. Kamana karep wae di kurut sia teh baing. Ulah di tempat bidadari karangkot goblok kutu beneran. Mana karep sia. Gini goblok. Tiga dia. Si lain kalakuan laku lampah kitu sakali deui ditotogeun wae. Wah, Jeung dihancurkeun sareng wae. ini. Sae mangga kabina-bina teuing selain teh. Meni asa ku kabina-bina teuing. Tuh dewe dimarah-marahi ku kakek-kakek. Aing geus kieu teh aing. Arjuna sing bisa we kubaranana mudah-mudahan kabawa eta pusaka teh. Mudah-mudahan sae Kang sae Kang. Ayeuna sae Kang. Lucu. Ai bapana si maan ai anakna kos nu gelo. Kurang ajar lain anak geus ditincek kuluna. Era ai kudu kumaha geus ieu. Arjuna mudah-mudahan nginjem leungeun ya. Mudah-mudahan Batara Guru lajeng loncat ka Keganawiyati. Maksad ngomando lampahna Arjuna sangka dituruhkeun jalan pikeun tepang sareng Aradea. Atuh dikeresakeun di Aradea nu keur nyonyoo senjata kontabasma. Memang keur ngaranek dicaketan ku Arjuna anu parantos di monitor ku Resi Narada. Sasajingga abdi kulan dawala abri katempuh ku kaula Aradea. Urang susul kurang salarea lamun teh ngejat wayana hareupan ku laing. Kakenca jeung kakatuhu muter. Wah, moal agan moal. Moal naon moal. Moal kumaha dikenca gawir. Ari dikatuhu berboden. Nah, nepi ka guna maneh. Balik ieu gedong kosing. Wayana cepot lan tuturkeun kaula. Siapa gan? Kurang ajar Aradea. Borowokeun maneh cepot. Lamun nyama manehna lalaki. Lamun nyama manehna jelema bener. Muarek luncat teh sengajar. Wayana sae agan ningalikeun agan. Daya papalarna kamca boga pusaka nu linuhu pusaka nu linuhu Aradea saha ulah kaget ieu kaula Arjuna si Arjuna aya di dieu ulah lumpat lamun nyama lalaki di panang kaula pecundang meureun moal balupat aing sok didaguan kau jadi darat anerat tangan teman tangan teman dewa bakule ingat rana
tarimbag bisa nyunungan sarupa Arjuna una paradea geuning apa kalau jadi memang nuduhkeun bener teh kitu unggul ai itu garantang ngomongna teh ari ada lemi nya leuy leuleus teuyeub nya leuleus mandu lah ada sia bener sarupa duh kasep beludak tuh unai boga banget itu jadi gigolo juga naon gigolo teh gigolo nu samayan ayam gojo atuh teh salah Gusti kan naon dunungan mana eta bedain dunungan si teh Gusti luar biasa cari bagi mun bejaan aya gawir ke dosa teh kitu leuleus Gusti tersangka teu dinyana cacak beda indung bapa nya nyata kitu da sia aja aing saya nu sabapa geuning beda nya kitu nya anehna teh ama menyewa osit juga dan si jeung si Dono naon Arjuna nampi warti narima beja yen sampean teh geus mimipana hiji pusaka senjata kontabasma memang di eyang rada salah bisi anjeun teu apa eta pusaka teh keur kaula ish naon anjeun teh akuana sepeda jang rek sia gitu saja gitu tuh jang dea naon eta teh pusaka teh sia ada di kode ingat eta teh jang eta teh agehan nungan dewek teh nungan dewek si laing lain urusanana nu kitu teh wayana we bikinikeun hakna ish tong piluan anjeun ieu urusan kaula ieu dewa masakeun ka kaula jeung amanah dewa teh ulah sakali diieukeun disewakeun komo bari jeung dijual tong jeung hingga kitu dalam ditempokkeun kitu meunang mun yang juragan Arjuna wayana kumaha lamun digantian ku permen permen naon permen itu kis yang naon saya peranti kis nya peranti apa ya kayak itu kis bayi nah ada sengutna bau kene sengit bejit sengit bejit rek dibikeun moal bisa kalakuan Munich garong sirup teh pantes anak kusir kelaku lampak itu tong mawakan keturunan anjeun eta urusan kaula ulah kitu jang om dirinya jeung kuring sejajar jelema-jelema sangsara lamun urang anu masyakeun jelema sangsara kudu ngilu kanu beungar ajeuna teh kudu lipak maneh ulah nyebutkeun pelit kanu beungar lamun sakeuna urang pelit ku tanaga ayeuna si laing teh punya berit mayaga ku tanaga ku mikeun hakna ge teu meunang si laing teh teu mere sosok itu lur doraka hayangnya dia doraka digebrusan di kawasan dari buka di neraka jahanam aduh panas luar biasa kuku panas neraka mie oge asak jojo kana mie babak di panas jeung lapar ongkos jeung Indomie cicing nu tukang tong pilu cicing cacah mah sarua sia lebu dibibikeun moal bisa lamun kita carana sabada ditugal jangga kaula bakal dialalapati kaula dipenta nyawa iya lamun kaula dipenta nyawa ku sampean aya hak keur kaula bela diri moal sabab bisa nyaahkeun dirina lintang dirina gorek kasebut lamun kaula
Aya ketindakan anjeun ka kaula kaula cicing wae. Wah, dia kali. Balik, kuat. Gede hulu budak teh sia. Mending kene cara aing goreng tutut alus alak badan sia kasep goreng alak. Dolanya mana mau goreng alak beuh. Goreng milik ongko. Anjing. Aduh, pendapat ke sia. Kadang ngomongnya sia mah. Jadi nganung hati sia kajen mena opo begal pati. Kajen kitu kaing. Bisa dipikir kajen lengkana bugang kaula. Ring kuis baik. Kuat. Cicing jelema anu teu pilulun mah. Anu teu puguh urus cicing. Dudungan aing teh tong dudu meh kadungan sampean nepi ka beurah sabeurah anjeun. Kumaha lah aing sarjuna. Goblok jelema teh. Dogi dijang. Mudah-mudahan sebeunang poe geleo beungeun na goreng pati gaing. Jolanya mah teu leup goreng pati nu leuwih naker. Dilahir ongko goreng milik ongko. Kanyut leutik. Anjing gini. Teh anjing geus teh geuleuh sia mah mah. Awas ya mana mata budak ke puasa. Mau diamburai ke lumpat tingalikeun. Diamburai ke lumpat tingalikeun. Ya geus sogeuh aing rek lumpat tingalikeun. Karena motor aing serokeun angkot. Geus kagak ngeceprak atuh sia teh mulan. Aling sasujingga. Ieu urusan kaula Saradea. Doa naon jajauhan. Sae teu geula. Pemikirkan agama samad abdi. Pih udud api udud we. Nya aling sae geula. Goblok sia. Naon? Nepi ka kitu ngabogohan aing dong. Sia wani aing dong. Beulong raja teu nyaho beca. Teu nyaho aing keluarga besar soyunan. Tuh. Nepi kaki itu teh kurang ajar. Padek ku abdi we aling. Hai. Nying. Kengeng. Galak-galak teuing leuwih tinung teh. Mun dibere asapatan lulungan aing dawanieun lah. Dawanieun juga akang itu. Hah? Akang kira-kira wani. Wani atuh. Rek dikumaha. Gok ka dieu ngalikeun bae. Siku nyampak. Wah, eta. Karena kumaha janjeh eta. Ngajawab ketemu sakeun teh. Budang deui. Sik masuk. Aduh, beres. Aing geus ka tukang mundur mana hudang deui. Uhul atuh. Wah, eta tuh. Oh, itu. Kalau karena kumaha ada awak aing mah mengandung gedung kesenian udah. Gacangan ah. Awas ya. Hat. Refleksi kok. Kalau karena kumaha. Hai. Si goong dadadi ah. Mana karep biasa sia teh. Abang pembantuna ayeuna donto. Maju saja. Kurang ajar. Coba-coba. Gerak tungku karena cukup kadang kasarapan gara inget-inget sampai modar awak anjeun janaka. Sudi mati suka pelaya terdiri kaula. Bener? Iya. Tega. Pati tega. Arjuna! Wah! Udang.
biasa. Setan, naon teh? Ring. Menuju. Lucu kan. Dipilueun we teh jelema hiji tah. Di dunia meuleuh si eta mah teuting tim hate teh. Salah balik deui. Rek naon sering? Nah, jeung naon? Moal bakal bisa nya kandunganana lintang di bahanana. Geus sarakanya. Lejaga raja. Sia teh wani kai alahnya dia aing jeung siling teh. Udah mari sore anjeun teh. Heh? Bener sih teh, apa aing mah juru maneh mah? Udah tepak maneh teh. Mun aing mah tepak. Kurang ajar sia teh gara tega. Bener, ya. What? Awas. Itu bunyi. Kalau lewe sih mah aing we. Pokoknya. Woi, tak apa. Woi tuh. Woi tuh kan. Wah. Disikuk baik euy. Lamun anjeun mah nyelaki langit lanang jagat atosan pecana pecik atuh. Kumaha we lagi ulah make ngerampok segala. Sarasa jingga degan cici mani. Siap. Dawala ulan rada percaya ka si Cepo. Pang bareng koskeun teh urang ajar teh. Dulu geus kepercayaan ku Bapak. Wayana siap kita mang pang bareng koskeun kuman. Sirek naon cicing teh kalian waing. Da aing cicing nyanya teh ieu teh nya ka maneh. Maneh teh kan aing ngaberera gunan ka Bapak. Makarab teuing teh. Coba sia. Majukeun tanti jeung kalajeuna. Ajakeun masyarakat.
modar awak maneh Arjuna. Musuh curang ternyata bentar bincurang ngawang-ngawang pada panjabi kota Udah gede hulu tapi jeung pangabisana dulu. Oh, aing doakeun ka juara Arjuna teh. Tapi benar dina juara teh. Salah server. Oh. Berapa itu khusus on aing teh? Nanya. Sumaila arwahi khusus Arjuna, tapi bina ka Ardea. Lir muni rakitan kuda papasangan dulu. Aduh. Kumaha deui seret sineredan. Silih seret pangabutuh nepi kidunya. Duh, da teuingnya nasib. Penasti kersah yang tumambara. Abong kena ya satria pilih tanding sudah lawan antawis Arjuna sang Ardea. Arjuna nu kiwari ngepedol-pedol ieu konta basma main cangkengna ieu Raden Ardea. Kalayan kiatna pandangan Ardea geusan nyekal ieu Rat senjata konta basma. Nanging larasani Raden Arjuna kacarak ieu senjata konta basma dugi kasadutas rengse dicana kalajeng mamapur ti katembihan nanging tuningeun ieu teh lintang ti sarangkana konta ari konta nama kacegah ku Ardea anu boga rasa salamet lajeng luncat ka kaler atuh Arjuna ka kidul anu temahna patebih-tebih kitu ayeuna kadiekeun syarat baik kadiekeun siapa baik kontana pusakana kabawa kaula mengukur sarangkana sareng teh aing rek ngejaga sila aduh nah geuning ieu teh kalaka sarangkana cepot dan gerak tinggalih kumaneh ka dieu. Gan! Ieu di tukang lagu. Weh! Tong komedi wae. Riseur kalah. Ya, gan kakak. Ngangres gini ngagan deh. Tingali cepot. Kalakah benang sarangkana jeroanana atawa eusi nama konta basma dicokot ku Ardea kudu kumaha kaula cepot. Duka atuh. Alalakah euy si kurang ajar. Kade sebelum sapatkeun kaula. Nuju sibuk kaula pangaburu dan pangajian.
si kurang aja. Iya, kumaha. Iya. Yang pembacaan yang pembacaan dan kamar di pentak mengcepot nutilugan di pentak nomor satu mana dewa-dewa di sarek jolwai ai kata bosya kareta terada molongo gitu lawang dapat tangkap tapi nah dileueuh wae nyaan dewa-dewa kaing untuk tak kurang ajar Syakirana dewa-dewa muareng mikeun matak naon atuh mereka putusan ame babari aing ngancurkeunana asa dicogado aing deh ku para ratu mikayuyun ku para menak mikasarapron hesto udak dara denger mika dedeh ku ai ku kasakten tapi ku dewa dipikeun dipandang sebelah mata pinata persona nu kiwari larat leret kalawang salah patangkap sawarga manikloka kaseberan bener ieu dewa-dewa teh ngalonying leuwih ti beunceut mun eudeuh mere-mere mun teu tangtungkeun bandera perang jeung aing
Kurang ajar meureun mani naga persona teh. Naga sona tinggalikeun jekuk saku aing. Belegug. Dewa-dewa. Cacar golangkeun ku aing. Aneh bisa teh. Bogorowokan teu make toa tarik ngengkleng. Kabina-bina teuing sia kaduhung teu mawa uyah mun mawa dipurulukan. Saranaon eta? Heueuh. Kini-kini kitu. Dipandang kini-kini cenah. Urang ajar urang jabang tutuka. Bang jabang tutuka si Adin. Kurang ajar sasok mani ngaganggu ayang urang sayang urang nepi ka teu bisa sare. Diletakkan ku mani. Kurang ajar sasok siahakan pemper urang. Kadieu meureunnya. Sigana mah kitu. Kebenaran sia urang karek sia urang karek beuki jengkol. Sia bau jengkol cenah jeung ibu mah dicare ulah dahar jengkol sabab jengkoleun. Henteu urang mah jawab tukang mie. Ini radio di mana tah? Di pada radio sia. Sia gelut jeung urang. Lu ngajak gelut ibu dak. Ujang teh sia ngaran teh. Ngaran sia gelut jeung urang sia. Naga polocona. Bener wanian ibu dak. Aduh. Kabayang lamun teh mah aing kawin kaula dari mah teu kieu budak teh ngan buntutan meureun. Ai ujang boga buntut. Boga tah yang nempo satu tinggal itu. Duh, nembongkeun mamasna. Candi sunatan. Naon candi sunatan naon? Dikereut. Urang sia naga polocona. Bener wanian ieu budak. Aduh. Kabayang lamun teh mah aing kawin kaula dari mah teu kieu budak teh ngan buntutan meureun. Ai ujang boga buntut. Boga tah yang nempo satu tinggal itu. Duh, nembongkeun mamasna. Candi sunatan. Naon candi sunatan teh naon? Dikereut. Buntutna teh dikereut. Ulah nyeri palagi pipis. Ya teh. Anu monyongna humpul. Duh, Sok sia gelut jeung urang sia gelut sok. Kejak sia. Sia sok kalau sia meninggal lihat ayang urang. Dak gelut. Urang ajar sia. duh, bagja teuing leuk bagja. Isi naon itu? Cicing ditimbang ku abahnya. Duh. Tik tilik tik tik. Tuk tuluk tuk tuk. Budak letih semoga ngantuk. Abah rek ngerukutu. Abah nyook rek nyook ibu. Yang Si ibu-ibu siapa ya? dia nyodohan nepi. Alah bagja teuing. Ya, babak, dulak bandingkeun. Maju. Mundur. Cak ipong. Belekuk dia. Belekuk sia jorang main. Dia. Ya, resep teuing.
Belahnya anjing udah saja. Ya. Belahnya anjing, belah goblok, belah. Ya. Dia sopan. Dasar siap bagong. Main bagong orai. Ya. Dasar tete. Pemasik kerasah yang tumambara. Kulucuna iya jabang tutuka. Ditimang kakenca kakatuhu kalian dicakatkeun kana panona maksa teh disidik-sidik ku ieu naga persona. Nanging ngebongkena budak teu bisa cicing. Tur tak gila ningali murlangna ieu panona naga persona. Da anta parah ditacong sabada harita. Dugi ka bocos ieu naga persona. Kaayaan ku tarikna ieu tajongan di jabang turuka. Dang. Panon aing. Alah gedihan deuleu. Panon aing. Panon aing beuri. Panon aing beuri. Penuju siapa nona make kacamata belegu ya teh. Goblok sia. Goblok teu beudang dipakanya. Goblok. Mana sia? Wajar. Mana sia? Pemasik sayang tumambara. Jabang tutukan di antap parah deui dicekrok isyrana. Kayaanana dugi ka mungsat polongna dicekrok ku ieu naka hingga masimpan mamakaning pewa. Modar goblok. Tingali panon aing disilakan di. Dewa ningali ieu kajantenan ngagebeg pada harita. Arjuna mah dikata emut di bumi alam. Jabang tutuka ngemasing pati tumakaning pelaya. Kitu kayaanana. Kayaan Dewa Bayu. Batara angin. Sasatna nyapu ieu ukangna cabang tutuka diasukeun ka lawang salapatang kepale mercupana kayaan. Sadaya dewa-dewa anu kiwari diseuk-seukan ku Semar Badanaya. Sokama Batara Guru mah disarekan lak-lak Asar ku Semar Badanaya. Nanging Batara Guru rek ayakeun tarekah turta kajadianana ieu jabang tutuka di sana kakawasan dan di muka. Kud Batara Yamadipati maksad bere dicitak kulit besi tulang wajah itu kayaanana. Batara Guru anu keur paduharepan jeung Ki Semar Badanaya. Ade sabar. Kakang kurang ajar. Matak naon make polos lain. Logika si lain di mana nepi ka budak. Ditah gelut jeung hiji naga anu satang tung gunung.
tunggu jeung ngaku naga ku budak jelema dewasa oge paeh eta budak. Nah, ya ieu teh. Kakang cicing. Cicing sia bisa dikepet we. Sadaya-daya Kang Semar. Parantos takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disilar papas teu tubiba. Da bongan ieu kajadian teh selain heula mimitina. Nah, dewa nu bisa dipandang ku saling bisa ngarengsekeun dipacogregan. Hah? Ari dewa mah pasti tiasa. Da ingatan perjuangan mah moal ngawujud tanpa pengorbanan. Atuh sama ke minta leutik. Kang, di antara tugas dewa teh pangapunten ulah make nafsu heula. Kaula teh ngayakeun tindakan kita aya puguh katangguanana. Aya tanggung jawabna. Naon tanggung jawab silai? Hah? Juragan Arjuna nepi ka lapak teh emut di bumi alam. Sadaya-daya. Ieu teh memang ngayakeun tindakan kieu teh memang sawatara maksud kaula sorangan. Maksud naon? Tugas kaula. Di antara tugas kaula teh ngeuleutikeun wangling kejahatan. Heuh? Ayeuna lamun dewa nu ngawasa sawarga. Hukumna hukum aturan sawarga moal bisa dibebankeun jeung aturan di dunya. Maksud kaula teh hayang nyitak hiji jelema. Anu ieu jelema teh sing jadi suri tuladeun pikeun balarea tur tah sing jadi conto keur balarea. Da anu ngasukeun sir rasa birahi ka eta naga teh lintang ti kaula. Jadi kusia jeung masalahna teh timbalan. Naon maksud jeung tujuanana? Bisa na jelema nyaho kana hukumna bener teh pasti kudu ngalewatan salah heula. Dina mangsa baheula. Moal aya Nabi Musa mun teu aya Firaun. Nembongkeun nilai, nembongkeun etika tur wiwaha teh ku ngawujudkeun ngalewatan barang nyawujudna teh kaula teh nyitak hiji jelema anu dipercaya sing jadi suri tuladeun. Naon kasang tukangna kaula. Make nyengayakeun tindakan kitu ieu geus natra diajali eta we buktina eta budak teh tali ari-arina masih keneh teu bisa puput. Tujuan kaula Hana indungna moal bisa narima. Pasti moal bisa narima da kanyaah mah kitu mungguhna. Tapi lamun ieu kanyaah teh dipake sobar, dipake ikhlas, mangke bakal jadi amal nu hade keur indungna, tur ta ieu budak bakal nyieun pahala anu gede, bari jeung ieu teh bakal jadi mangpaat pikeun balarea. Nah gede mana mangpaatna ayeuna jeung engke. Da ayeuna mah aya teh mong jasana, da kaula mah aya tak pikeun jadi jelema jadi contoh pikeun balarea. Minangka walina kaula. Numawi ieu salira teh urang dunya. Hampura lain kaula teh mapatahan kaselira. Kaula anu leuwih loba di sawarga manikloka. Najan kaula salira lanceuk kaula. Tapi tetep renggenep anu boga aturan jeung ngarti kana jero-jerona aturan teh lintang ti kaula salira masih percaya ka kaula nanging di mana kaula bisi aya kacanir bang-bang atawa ngajak kawijakan ngaliwatan nafsu menta supaya digeui. Nah kapanangna ku salira kaula teh nyieun tindakan teh alatan nafsu atawa alatan mudag kana pailmuan. Karti kedewek. Pepe kumaha? Tuh, saya geus nyaho mah. Ka Akang. Ngancam rek guru jangot. Dari teh Semarang kok da jangot Akang teh. Eta masar salira we salah masrakeun eta ongko.
nu teh oge tungguing tadi ulan Yaman Dipati mawa bugangna Jabang Tuka diaturkeun ka dewa-dewa sadaya geura buka jalan ka Yaman Dipati sumping teh bener-bener sadaya-daya hasil citakan tina kawasan di muka di pedian ku kaula dicita ku besi tulang wajah sembaga persani sareng sajabana timah pangeran sadaya-daya nuhun nanging parantos sageung kieu waduh sagede kieu ieu budak kasadayana para dewa-dewa urang menekungkan maha agung munajat ka yang maha sukma kulantaran Jodopati Bagja Cilaka teh lintang ti angin anjeunna nu kagungan urang pada merdih kana asihna menta kana welas asihna nu kagungan sangkan ieu urang kali balik deui pangajianana upama masuk lain dina waktuna mulang kalam kalagengan yakin bakal mulang deui arwahna atau ruhna dewa-dewa sadayana namprakeun pananganana merdih kana asihna Gusti menta kana welasna nu maha kawasa sangkan aya pitulung ti pangeran nyata kayu murang kali Jabang tutuk kakayaana Jabang tutuka ular gilar panona kayana kalai lita deui tina tedamangna kayanana amuing tu gening gelar panona kasep Jabang tutuka eta dugi kang gerem kitu sadapapana RW-na Raden Bima iya kase biasa guga hidup ulat biasa guga iya ujung ingat kanan mangtung teu bisa ngutegeun curug-curug acan asa ku berat-berat teuing wayahe berasa besi dak dandan ieu Jabang tutuka besi tembaga persani inten timah Kang Panji kaulan adi wayana menta supaya dewa-dewa urang mutasikeun ka ieu awakna urang kali sangkan biasa ngobahkeun leungeunna ngobahkeun sukuna jeung sajabana Yaman Dipati Gulan nunutan mangga ratu mangadang abdi teh bog lebah dieu meuni gas ting godang ajar nya kita beli dah sahadi menta supaya bajing ngakeri tapak nenggala cicing dina awakna suku jeung leungeunna oge sabta pangrungut cicingna pangdengena jeung pangelingna sae mangga dihaturkeun ka dewa-dewa nya sasaras ngaluan ieu tempatan sabta pangrungut bajing ngakeri tapak nenggala ieu lingih pada-pada
semawar sana maya kunyuk Gusti Raja Triloka Nuhun gelis. lamun sakeus bawar arsana maya dikaula oge Nuhun bajinga kerilan tapak nggala. Wayahna dipenta kaweningan gali anjeun kabehanana. Supaya dimutasikeun gawena sabda pangrungu. kaula nuhun Wayahna geura cicing dina pangilingna ieu barangkali. Turtanina ceulina atuh tapak nenggalalan bajinga kere supaya ngobahkeun leungeun jeung sukuna ieu budak. Kalayan kudu bisa ngagigi antara sadayana. sadaya kaula nuhun Ya. Dudungan aing rek anu euteup le. Lah, budak-budakan ke depan si Neng. Manis gitu lu. Dari gara doge atuh. Ya, geus bae kalemur poe di Jawang ah. Dirangkul bae ah. Lah, naon? Mata duit jeung beli Rexona. sadaya kaula nuhun Sok geura pada-pada. sadaya kaula mangga urang pada rai tapak nenggala bajinga kiri siapa cek sadaya daya kaula sijaeun teu Udah, mamam. satu tasna kaenpan ku tapakna negala paciring utang Jabang tutu kacang ngiratangi kayanana. Lilir kaya berwangun kaya ngimpen sare sakedapa. Lilir yang berwangun kaya ngimpen sare sakedapan. Nyalakeun semawar sana maya eya. Dedeh kasep. Bagja nu tinemenan bagja ieu budak jadi gede kieu jeung sorana gede. Les bapana. Nyalakeun. Para dewa sadaya kuningakeun ieu murang kali paratos yang ngiratangi. Wah, hidup jabang nu hidup. Hidup jabang nu hidup. Hidup jabang nu hidup. Hidup Persib. Maing we. Aing boga bandera. Hidup tadi tutu hidup. Hidup jalan karupat. Hidup Baing. Maing we. Hidup Persib. Hidup aing. Urang pada kaul kasadayana. Para dewa-dewa minta supaya kaul kaya murang kali. Kaul kumaha adi nyaeta kaul kamurang kali. Pikeun masihan nami sajabat ti jabang tutu katen naon pingaran di murang kali. Oh sae. Diwakilan halaku kaula Sok mangga. Kasep jabang tukang timbalan. Catat hidup. Sajabat di ayeun ngaran jabang kate ngaran jeung Badalungan. Badalungan. Eueun nu ngalungan. Sepi. Sabar bae. Sabar kumaha. Badalungan. Di kaula sada. Di kaula Bayu. Bilaran idep. Bayu putu. Meuli putu. 10.000-an. Dong make kelapa. Setengah matang pakai gula aren apa? Ulah make cuka bisa asam. Asam banget. Asam kerek. Duh, nyung sirikeun geuning aing teh. mun gaplok teh kurang ajar tuman leuh jang neng-neng teuing kurang ajar teh di kaula sabu saha biaran ajeun nyetak rincing wesi Soliwang di kerincingan
Udah pakai gege. Karena nanjakan, lain mas, beru, doble. Ya, ada gitu. Baik, merah bapaing. Duwirang makolot. Di kaula, sa, Indra, ngaran anjeun, Surya Pringa. Surya Pringa. Kancing Jaya. Arimi Suta. Surabaya. Ke Surabaya. Naik kereta. Di dia mah 12 jam. Mau cai si loba besianaang. Jadi bener-bener kudu doko. Atuh nu sakitu dapi. Lah coba Bu. Bener siapa ada rombongan yang aing. Istri Sakidah. Tah tuh kasep di malam. Ti Eyang. Ti Eyang pingaran anjeun teh nyaeta Gatot Kaca. Yang bener deuleun. Dewa-dewa merengaran. Aing merengaran gitu. Aing. Kasep Kaca. Di malam ti merengaran. Siapa yang tahu lah. Pingaran anjeun ya. Sushi. Jauh-jauh. Man. Lah naon urusnya sushi. Sushi teh naon maneh? Aing boga potongan gelis karena sushi. Balan. Wantun keneh ngalawan eta buta wantun liya. Bener di malam permios heula. Doakeun heula. Bral jeung lumaku bral lumampa. Mangsa ayeuna bakal buktina anjeun bakal kuat lawan teu timbalan. Permios bral lumampa. Aduh kaula ge sami permios bral lumampa. Kakang Panjinarada Timbalan adi saksian eta budak urang ulah pipilun itu ieu geutuk batu gejebur cai nama urang saksian kurang sadaya sae salah pakatangkap pati dik sakepu nyaeta anu pang payuna kiwari margi sangalendra keur aya di pasanggarahan kayana urang acar dewa-dewa teh bener-bener ieu raja kaula nepi ka kajadianana bocos parona ulah kaget naga saha Sahajen Sahajen ngaran kaula Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Saya ngaran kaula Susi Putri. Yang Susi di mana namanya anjeun? Yang Susi atos mah. Saha ieu kaca teh? Dewa naon ieu? Kaula lain dewa. Lain dewa, kaula manusia. Manusia kumaha? Anjeun patih negara Giliwesi bener? Saka kasih ngaran kaula dik sakebu. Ada anjeun? Dia nyebutkeun Gatot Kaca. Iya.
Kalau kasih orang mana manusia tahun yang masuk ke jalan mana kali teh? Maka bisa bela. Orang sawarga menik lokal lintang di kaula. Gatot kaca. Kerincing wesi. Bima Putra. Bima Unggila. Unggila mingkoblik. Lo wakbar lo. Jing. Kadek Susi Putra kadek. Bima Putra Arimi Suta Surya Pringga Surya 16 Jing Surya Pro atau Garpit Surya Pringga Badalungan waktunya sahur Badalungan Kancing Jaya Jabang Tutuka ya keke nah sanggaran budak tadi ngabedoskeun kana sirahna Gusti kaula ngapetana berdua teu lintang ti kaula Jabang Tutuka dicakrok ku maneh nya turungan anjeun bangsa enak kaula palitungan anjeun ada mungkin sia mungkin wae tah buktina yeuna kene bener mang leres tak iya Susi Putra iya anu parantos dicetok dirinya malah sepati bisa gede ketek lantaran susuna laktogen nya jadi pinter nya kurang ajar sia musik ulah maneh ngodak macan kesare modal maneh maju lapor kang kemelaan tuh bener teh itu Syakila we aya kitu jeung Susi mudah-mudahan we jeung Susi nya sing bisa luwih ketokan estafet Mang Cepot jeung Susi nya sok geus katempo dina karakterna sok ari ngelek hayam jang kurang ajar kumayuas ya kumawani ongkos sasarangan datang ke dia sesara kojor sia maju sia gitu tindakan Susi lah anu Susi nemga gitu eleh anu juang ge nama demo ke tadi Susi aya Susi teh kasa eta ka Jabang Tutuka teh kasa rereng aing heuh etisiana wala dikuring heuh ya bati ke kaca karana heuh Udin Itik wah mau balik kumaha mau balik Udin Itik mau balik karena itu mah ayo ruksak barang badak cabang gede gitu gitu ke Susi dulu
yang keur bisa du backhand luar biasa muter huluna muih susi hebat lah Udin Itik goreng situ mengi goreng shotgun aing kurang ajar. Modal awak mana. Salah ngedengar sih teh. Budak-budak bisa nonggengkeun. Teringal lempengkeun. Aya aing misleut wae. Nongengkeun geus bisa. Ngan mengko wae. Adalah asup. Asup kana lomari. Baju teh. Rek pikeun awak asup kana lomari. Salah deui. Aneh deuleu. Aya pes maca geuning paingan mun aing dari ngidul geuning. Aing ieu na. Gerak ku aing tinggal bejong heuh. Oh, era aing mun ku alo. Wah. Dewa nu dieu? Dewa nu dieu? Dewa budaya. Dewa budaya? Paingan make pangsi. Paingan bau kelek. Modar sakuaing maneh darayanya oh. Wah, setan deuleu. Mun teu kitu aing beunang babatok teh dah. Aji teh sia. Diteungeuh di luhur ku aing kakak nyapu ka handap. Lincah teh sugajar teh oh atuh aing teh. Jaji. Wah. Aduh. Oh, bro, udah jeda. Aduh. Wah. Ajig. Kesempatan pisan. Wah. Aduh, pusing aing si goblok. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kadung tak sepis lah paling itu. Sedih jadi. Sudah buka jong-jong aing deh. Wah, masya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Raos euy. Nuhun we raos mah. Cuma kadapi barangna nuhun. Nuhun we kitu mah tuh langkungan atuh moal ah. Udah kitu we sia mah dibuka sega kagak kitu sia mah. What? Weh. Aya usik goblok euy. Udang sia.
Anjing aduh. Ayah. Naon? Seueur anjing. Sikit ditonyok. Aduh, pupus ya. Aduh kali goreng, lindok anjing. Sikit nangka, aduh. Kunaon pupus anjing. Dan barang ti Allah dipupuskeun pabinihan kumaha si mamih ke dang teh pingsan euy kapan di Jawa mah pingsan teh Jawana pingsan Sunana pingsan Jawana pingsan nya Alah. Sing popoing ah. Ene boboganana kumaha? Kepo we keur batur teh. Ulah we pupus itu. Udah lain asli kitu geuning. Anyir murungkut le tuh. Sok. Ieu aing mah sok. Geuleuh teh kanu gelo. Jika buta. Aing goreng patut baroganan bobogan rede geuning. Komo nu gelo mah ngakapuin jalan teh. Ngagebay. Nu gelo hampir nepi ka tuur di beurang teh. Nah nu aing. Aduh. Sigel. Yang nyempol oge nepi ka sajejar aing teh. Tapi mudah-mudahan we ngejepret lah. Alah. Iya. Giri hartina gunung, lusi cacing, paingan tersangka sebuh sebarang nyamuk. Nguntuk dewa-dewa aing pati aing didenge-denge gugur. Kusahana, saha nu geus maehan pati aing nying hareup sia. Hei! Sada naon eta? Mang Cepot. Padang sushi. Keuleuh. Dong sushi we. Tinggal itu. Dicangkung kedes naka percerapakan dipeupeukkeun cenah kaula. Kadegan jadigan. Purahna luar biasa. Nya bisi nyiduhan. Kade tunggu jeung ega kunaga abi ge kupun bapa ga diciduhan.
Kumaha bau. Jeung reuhakna dihejok. Kurang ajar syahada. Hejokeun deui. Iya. Sahajen. Ngaran kaula Cabang Tutuka. Mangsa palitungan ayeuna jeung sampean hendak ka percona. Cabang Tutuka, iya. Maksudna nu ngabocoskeun kana beungeut aing nu panon aing, memang aing. Waduh. Sia teh nyaan? Iya. Mangsa ayeuna setreka larak, tega aing. Pati tega. Dinu lega sia maju sia kurang ajar jalan. Rasa kagasa. Lumayan deh. Ayo. Waduh. Bola. Yang eta naga dulu dipuntang dibanting sakitu gedena bisa eleh Gusti luar biasa eta Gatotkaca hebat luar biasa lah naon teh tepung siling nya katampo mata kuring awe kaget bapak teh tepun kaget sarua pake bapak ge nepi ka kaget ku nirahan ningali kaget ku nirahan ningali yai nong nanging nong net alele RCTI oke ini bagi dore sia kayak gitu sih teh tahun reka sini teh jadi ngewa yang dipakai geuleuh ku juri sih teh lah geus mah yakin yang menang kuota ieu luar biasa eta Gatotkaca Cabang Tutuka sugan aya review sieun atawa henteu itu nggak teh we juga jumpali ke Gatotkaca teh ngan malik manehna neunggeu eta naga dulu euy bisa bari luncat bari jeung ngawang-awang ngapung eta naga ditejeh dadana bari kaluhur luncat naga ngajungkel muter Gatotkaca Cabang Tutuka bari dirawe buntutna dibandingkeun ka dieu luar biasa aya kitu tah siga ieu siga mugawara nu lupi siga One Piece ngelawan Yongko gitu tah nya apa sia Yongko nu kalau tina irung geuning garing korong namanya sedihnya inya ginya stiker sahyang tumambara Gatotkaca anu biasa ngapung kayaanana nepihan ieu patempatan nanging ti katepihan langsung nyirot lir satabana satahayam bana heulang bir hayam disamar ku heulang kayaanana dugi ka ieu ka persona malik sirahna bakat tingkut arikna ieu Gatotkaca anu nyebrut ka handap tetewang masing pati itu makaning perlayak kita kebetulan wah kamana Syekh Belajar wah naga persona gugur naga persona pejah
ya gitu cep sushi nepi ka kitu hebat leuy. Oh, asa ngimpi eta budak diugung-ugung leuku dewa-dewa. Hidup kasar kaca hidup. Hidup ya bang suka, hidup rencing besi. Oh, hidup yang sushi. Sudah wala mah kitu kekeuh hidup ulin itik cenah. Oh, Karena halus. teu sangka tadinya na bakal jadi catatan sejarah yen aya hiji nonoman urang negara Pringgandani anu parantos desa ngarengsekeun. Heuda arang langka kejadian alam seperti kieu budak umur 2 tahun setengah make jeung bisa Yang karyanya. nyieun karya nu hade bari jeung pangkatna teh di nasional mun nasional teh di negara teh mah. Ieu mah di dunia deuleu bagja nu luar biasa jang. Da jurik parantos nyingkir setan parantos nyingkah kantun tasyakur binikmah nanya selamat nu nongton selamat nu ditongton sekali selamat tetep selamat hapunten ti akang sapara kanca tinggal seni gede harjatul putra tangtos lepatna baten laresna atuh mudah-mudahan kula warga Jembar api udut miwah panganten sakali tekantun nu nonton sadayana mugia manying rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktu sedasa tepang deui. Ieu lalampahan urang pungkas kembang prediksi lebaran sari tutup lawang sikotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu ca